mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atuh daki maka itu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Prat beres. Kaduhung kaliwat langkung hanta nyembah kayang agung. Cerita di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran musim hujan, nu ngaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan teu diperkirakan bakal hujan teu, jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Itrati wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi. Tekarasa orang cicing di dunia ku betah-betahna sebab urang mah disebut nage keur molor. Cak Kangjeng Nabi an-nasunyamun manusia keur sarare fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh bari wakar heas. Jadi keur ngimpi kuari ngimpi jadi bupati, jadi gubernur, ngimpi jadi burah, ngimpi jadi kiai, pedagang, sudager keur ngarimpi. Barang maot mahudang nyana. Gubernur eueuh, bupati eueuh, camat eueuh, lurah eueuh jang ngimpi tamah. Geusan barang maot. Mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha ba'dal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jelema teh hudang-hudang kakarat maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa. Jadi nu bagus we kuari ieu urang hudang tempo ka alam barzah alam akhirat. Ieu urang kuari keur gigisik ieu kuari ngaranna ya. Cicing di majlis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik. Haju kawudukan haju leuwih parah. Barang diuk di majlis lain hudang merongkol. Ta ieu urang kuari keur gigisik garana kakarak deuk hudang nempo ka alam itu. Nah, sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudun mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan. Ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Kaopat jakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah
berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing ade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cuna tu mau kiai merenanan mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam sholat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teu kiai munnya ge maca kitab kita baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyeun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyeun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang guys. Nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyalamatkan diri orang baik. Si aya kiai anu ngajakan, oh kiai geus mangga yang kiai bae teh mangga. Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim, kiai bae di kitu. Isya, aing mah hiber. Beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Yang kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna urut bejeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara, acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadeuleu kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal dua mun boga rokok nyana teh kadeuleu masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena meunang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acan berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan oh cambangan jadi urang neuleuh tanjak da ge asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep
si hayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae nu endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu tak pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga bedengan sempurna debelan sempurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol empatnya naon cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pak baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin Imamul Azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu raja RT sakarajaannya anak sa RT itu jadi takkan RT raja itu pakai celana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar dibeat jadi pemimpin sarua setihun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin.
bentuk ditukja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deket datangna Dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos melem daun korma anu garing. Prat beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, na eta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layung ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongko usim hujan tapi panas. Kokos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiritan hutang kawin mah ya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jin ke baroga hutang kabeh masyaallah. Penelian hadis Kangjeng Nabi
akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis koskuya mun dibahasakeun urang mah. Koskuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek dus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek dus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis koskuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurungeunna. Sahabat teh masih kene culak cilik. Banget percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis koskuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing geula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian dasar. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu kajeut. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Mun galede mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari bisa maca kitab. Waduh, cak meri maju makan yang aing henteu. Henteu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, celi aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana? Gubernur. Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan teh mah kiai sakeun teh. Ya tuh kaja nih bibisaan aing. Iya, terus percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongannya lah. Sombongan gitu mah mejehna. Pajar bae bener bae sombong lah. Pangkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengeun di aing geus.
ya Kiai Golkar tilok ngomong genu kitupan Kiai partai tilok aing ya gua ngomong ya berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing berarti bener cek sahabat ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya okos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cek cenah isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun ku nya goblok taji pendi blon antap dia orang ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang cek Kanjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh. Sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa. Nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling pajar maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus nya teh tuh nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah ini air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral je ini udikna kebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna ditekeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomong aing teh betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana deuk intelekan jadi urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ya, lo baca anu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjeng dan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna ma yusafiru malempang yas'auna melumpat
sahabat kaget penyeluatan si kajahanam orang bener siaulah yang serikan pamimpin lompat ke jahanam nu tadi kedua pedagang ge orenganan lalumpatan ke jahanam nomor katilu cakangjing nabi di imah bae ge tetep ke jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohar ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal dan nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae des nyahona kadinya bae pugu di bojong ge sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda saeutik-eutik can akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya pet nu belah ditu belah kulon ngelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi Abu Dhabi cek ulah teh meuli roti belah ditu tah meuli detik segini korma segala naon dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kang banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim itu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marak calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah Karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapan di satelit terus sia mah geus moal nyaho satelit tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka
di akhir zaman geus eueuh anu telumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik, tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae, nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana, tetep bae ka Allah. Eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui. Qolilan bahasa qalil teh saeutik. Aqol min golil. Jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil. Leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang. Saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui. Nyana negakeun ke hak, negakeun adil, jujur dina kakarak jarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat, ku berbagai, tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi. Datang ka engke Imam Mahdi turun, datang ka Dajjal, aya bae hiji mah. Setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Iyalah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerk satahun. Angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberat geus. Eukeur malah. Nah, ieu tinggal hujan ngecerk satahun tapi teu jaradi. Naon teu jaradi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Teu karasa. Masya Allah. Tetep urang mantak ngaji, urang hayang salamet. Mudah-mudahan urang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah. Keluarga urang, pemajikan, anak incu urang disalamatkeun. Pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir, kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya rabbal. Wa tanakidul imamatu, bisa sah jadi pamimpin, jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at. Wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi. Saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan. Negara nama bentukna khalifah, tapi praktek memilih nama bai'at. Kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahli hilli wal iqdi, berarti aya pemilihan demokrasi. Sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh, lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq. Ayat tilu, cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq, berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama. Dipilih biasa. Nah, ieu keur carita memilihna wal asaw bai'atu ahlul hilli wal iqdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah. Di kitu naon ngaranna? Dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara. Ahli hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit, diumrah-umrahkeun supaya manehanana milih. Tegala dibere
motor dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai nu kos kitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang we. Di Tangerang we teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya we. Aya, urang Pasar Kemis aya we. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilomok sia. Sia mah ka aing meureun, kajen kumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan, ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh tidak milih. Nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil, keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa kos gitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos gitu negara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres negara. Nyana nu sok pidato rosy wal naon gara dituna finar cek nyana ya Rasul murtasi finar nyogok nyung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio nah cekal huluna heuh sia ngomong goblok kieu teu bareres goreng dia ongkos jelema nu di kota Allahu Akbar Allahu Akbar bayana naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah. Ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak urang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta.
Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna hah wih, sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarikan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus agama mah macet. Sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama loba wali-wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab lawan paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati Kristen dihormati ku Islam mah Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakige geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri orang nu ngarunyaan ka diri orang iwati diri orang batur mangan sakadar huhahehe doang mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek Tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang sebab cinta jeung bendu na lain lillah aya kepentingan urang resep
jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama itu soalnya mah meunang bae anu mengkredit meunang segala meunang deposito meunang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah dah ieu mereka